rapat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun. Okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang. Jadi aya bae tadi hate teu daek poho-poho kacip tak urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate. Okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat. Aduh luar biasa. Mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin. Eta lah. Jadi teu leupas tina masalah cinta heula. Ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala. Mantak aya bahasa cinta adalah buta. Cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae. Urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat itu ngaliwatan kuburan. Terkenal kuburan eta asal jam 11-12 kaditu osok aya ririwa. Angker luar biasa. Tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu. Hujan ngelecret, angker nu luar biasa, poek listrik, urang boga janji jeung kabogoh urang. Kajenting kukumaha ge apapun yang terjadi. Sekalipun nyawa taruhannya, wow, eta memperjuangkeun ieu kos itu. Aduh Gusti, ya Allah, eta cerita cinta. Buat ieu mah memperjuangkeun dagang. Karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan, nyana aya perjanjian-perjanjian nu piuntungan. Walaupun kudu nyebrang gunung, nyebrang lautan, make udara dan lain sebagainya dilakonan bae. Teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura, teu saeutik nu kudu transaksi di Amerika, teu saeutik nu kudu transaksi di Belanda demi keuntungan. Pokona mah wajin teuing kadengikeun layan ngubrus malulu. Eta bae kumaha engke wae. Cinta dunia seperti itu. Jelema cinta jabatan hayang jadi bupati. Nu tilok silaturahim didatangan ku nyana. Nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu, ka dieu kudu make pakaian ieu. Terus bae ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta, perlu dibere, perlu disanjung. Terus ini sebuah cinta. Lamun urang geus cinta ka Gusti Allah, kajian kukumaha ge dibelaan bae. Urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik. Di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu, berangkat baik ke masjid sekalipun tipaleset. Inilah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah, aku cinta mah beak-beak. Karena ia dididik soal urusan batin, nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang mah. Padahal tenang mah lain pinis. Padahal karomah mah lain tujuan. Tujuanna mah lain tenang, lain karomah. Hiji Allah ngan awalna dibere satu ketenangan sakinah. Didieulah manehanana berani mentang mata batur sare nyana udang, batur seubeuh nyana lapar, batur gagayaan nyana cumplang campling. Naon ieu masalahna cinta Allah. Geus teu maelu kajian kukumaha ge. Dinasehatan ku sasage euy
sia kunaon edanan seuri bae. Sia kunaon atuh ieu bangunna walah wahul seuri bae. Sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae. Sebab naon? Sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana. Percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moal pohara jasa dipegateun deui cek kawin jeung nu jore masyaallah tetep bae adem ayem. Kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kaji kadua katilu kaopat galis dipegat-pegateun hari ieu sia mani terus bae ada satu kenikmatan. Aduh hiji telok marah kedua ngusapanana pohara belana ka aing luar biasa ngagairahkeunana jeung nganasehateunana. Ya pokoknya mah soal rupa mah kos gitu. Pokoknya jangan dilihat rupanya tapi isine widih. Ya rupanya orang pira. Waduh tapi apa meh waduh. Siapa ka apa merah. Pugu para rasi ta apa. Nah iya cinta. Orang lamun berbicara cinta kos gitulah. Kuari jelema mencintai cincin udang tipeting batur mata hajud kunaon ngagosokan cincin eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diungar lembur bloon biasa ngagosokan cincin teu dapet iku goblok-goblok deui mun pake baca Quran atuh tapi tetep bae cinta cincin. Masya Allah disorot deui. Pohara di luhur disorot dihandap disorot padahal gitu-gitu kene bolon budak dibebenjokeun kuno leuleumpangan diro cincin digulak digelik digulak digilak digulak di wow cek geus saya setera. Ya cerita cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan gitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah kang ngaji rasa. Nu mantak dididikna lalaunan ku guru thayyiqah teu bisa sekaligus. Anu langsung sekaligus tamat mah sugro kubra, ulah atuh beres tah baris. Fotokopi bagus ya. Meuli ka ditu ka meranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mun teu sepeon bisa. Jadi dididik gila dideule langkah-langkahna dideule kekepesanana terhadap dunia dididik dicarekan tingkatkeun ieu kieu kadeule mun cara langlayangan mah geus bisa dipaenkeun kudu maenkeunana lantaran ieu langlayangan berat ka buntut teu daek naik kurang buntut dibuntutan berat sabelah ngigir bae berat kabelah dia ngigir bae diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan ieu teh miring bae belah dia kurang diraut deui supaya geuna enteng paenkeun ka dieu itu nurut ieu guru terhadap murid seperti itu. Itulah dididik itu supaya boga rasa bahwanyana dideleukeun ku Allah, bahwanyana didengikeun ku Allah, bahwanyana teh dikanyahokeun ku Allah, tak kedah boga rasa eta tah. Pan urang ge ngaji mah geus nyaho, malah didengung-dengungkeun disampaikan wajod didambako mukhalafatun lil hawadis. Masya Allah. Tapi kalakuan anak kos tu kata ngerti kana wujud kiram bako aja. Wayang ngeridit bae. Wayang main bola di TV terus bae. Hei, Aisyah kaunuhu aliman samian basirona mana? Aidina bahasa peker bohara jasa. Di berjamaah gun kunyano. Ceramah bisaan jasa. Saudara-saudara sekalian, MZ peleh. Kemata kali geus bae kan MZ na. Tapi kalakuan kos adu teu ngarti, lawan tak teu boga rasa. Ieu mah dididik rasa.
supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat, zikir teh ngeunah, maca sholawat teh nikmat, ngeunaheun tafakur teh ngeunaheun. Sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar, kemudian ayat tah kuaring reungit. Urang lamun teu ngarti bahwa urang keur jeung Allah eleh kuda mah sasepak wah cakir waktu batal man. Tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah, reungit ge hiber nang Allah. Ketika reungit cocok ka aing nocokna eta menang Allah. Geus pe nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah. Baik-baik besi aya reungit meureunana ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnya teh kudu di aing. Nangatur Allah meureunana nyana supaya sebeureun di aing nyangakeun sadaya-daya Gusti. Abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtung ngobrol jeung reungit. Eta baca penjabaran mata kieu mah rasa hese dijabargeunana. Ketika orang sholat Allahu Akbar panas cik watak kurang mah embung jasa hareudang teh jahayang nama tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang je cak watak teh ieu mah watak ngan aing keur merangan watak deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeunaan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanana zahir aya aing teu diurusan ku sia kiraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir mah lulu ribut roh jeung awak. Itulah toriko. Ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak. Ketika awak urang lapar dahar cakro tuh sia deui bae dahar. Ketika hees tuh cakro sia deui bae hees. Aing macan di paraban-paraban. Ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae. Cakro rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakro roge nyarekan ka awak urang ketika urang ngaji babarengan reup aya cakro teh tolol sia deui bae kira adek beres atuh geus bubuh tunduh sia molor keur ngaji ge SB aing kira di parabanana tuh. Ketika orang maca Quran, kakaran barang saya tu ayat, haji bae sadaqallahu alazim goblok cakro tolol. Sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallahu naon ye. Bener bae ngopi. Tuh kan cakro teh ya. Tuh sia deui bae. Ai irah di parabanana. Roh marah antep cakro ke di akhirat sia nya dibeulem sia. Padahal geus dibeulem panjang aing-aingna. Cakroh teh wayah atuh ieu toriko dibulak dibalik ngeueulkeun watak tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha halang layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah. Ketika datang instruksi ti Allah persis ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jaga bojal Abu Bakar siap percaya gitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina tira deui kaluhurna dikasih untuk muntah ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq ieulah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang kita ulah ngridit masih ngridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu doh tu bolot geus datang ka mana ieu urang ibadah ieulah diperlukeun torikoh teh diperlukeun saat jelema teh ikhlaskeun melalui torikoh teh diperlukeun saat jelema takabur datang ke torikoh teh diperlukeun ketika manehna hubud dunia datangkeun torikoh teh diperlukeun ketika jelema ieu kitu hubur rias hayang jadi
pamimpin datangkeun toriko. Nu matak toriko teh diperlukeun bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di toriko mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat. Ketika manehanana ujub cak toriko ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abe ulah ujub. Sok geura mana teh ko hubul dunia be datangkeun toriko abe toriko teh ngabasmi tentang hubul hubul jahubur riasa. Nu matak teu kahati ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko. Tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko. Ti dituna. Norekat ongko tapi manehana di dunia terus. Bohong berarti norekat mah. Tah ieulah diperlukan toriko, mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh batus sir lelembutan sir latifatul qalbi lelembutan qalbi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep biasa duh asana aing bogo kasar witi lelembutan main tangaranna cinta datang tama lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka firasatul mukmin mantak mentalah petunjuk ke ahli firasah. Nah ku ari mah ahli firasah mah ahli perosa. Nah mulai ku hari dididik lalaunan perlu puasa perlu ente nu penting mah eta we kurang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmahna dan lain sebagainya mulai ku hari ku rada beda geunaheun sih dibere ku Allah. Eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok rain deui sih rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu mboa aya jurik henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku ari asa aya bae teh Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai dengan sendirinya ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieulah dibere jeung teu urusan Allah. Nah, ku ari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasaran nya timbullah penasaran di mana datangna teu jauh. Kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah. Sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon eueuhna naon di jero hate maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tep mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokona ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeukeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga teh eueuh deui didinya lah deuk didatangkeun deui esena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah ese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abi keur harita dibere teh keur kumaha kara teu bisa bae ka jeung kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun nu eta teh ka mana kong ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya bae ulah waka ka Allah hayang ka eta bae terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung adeui
ngeluarkeun suara mung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa. Iya rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul parki palmaiyah inda ahlil parki al ilmu alihato wa inda ahlil jami azat sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausubna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasoka bil ilmi zaid teh alim kasipatan ku ilmu zaid teh manit tasoka bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah johara atau zatna zat zaid kasipatan ku ilmuna moal pisah di zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta ya moal aya ilmu misa sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifat mah tina mausubna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing cek Allah sia di gunung aingna aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho di nu loba jelema aing nyaho di nu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah, urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah dina zatna. Kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna. Berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan dina Allah berarti. Nah, ieu keur carita dua macam indah ahlul farqi urang asa kaihatoh ku ilmu Allah. Ketika orang jadi ahlul jami urang babarenganna jeung Allah melalui zat melalui ilmu teh tadi. Nah, nu mantas dauhan Allah ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabiuhum. Urang lamun keur tiluan Allah nu kaopat tak selalu bareng berarti. Selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum urang limaan Allah nu kagenepna berarti selalu aya. Wala adna urang kaopat Allah kalimana urang katilu Allah kaopat min dzalik wala aktsar illa huwa. Oh, mahum urang 10-an Allah ka 11 urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina dina arti teh selalu bareng jeung sahabat bae urang sorangan Allah ka 2 urang 5-an Allah ka 6 teu pernah bareng teu bareng terus bae berarti urang isin di dinya nah nu mantap ku ari kieu lantaran terus-terusan ayeuna makanu di mana bae urang ayana. Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum teh mah tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna deukeut atuh ka Allah deuketna urang ka Allah ku ilmu atuh teh mah khusus karana wali ngan wal qurbu bil umum deukeut ku ilmu umum wa bizuri tajalli khususun lamun ku zahir tajalli eta lah khusus ku ari ieu urang ibadah bae ka jaing nyayang aya dibere rasa jahna Allah ka urang aya di diri urang cap Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu nah beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeunana bahwa aing teh nyahoeun ka sia padahal urang boga ilmu urang na teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang petakeun geura ilmu tah ilmu sia metakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ilmuna ilmu Allah urang dibere ilmu kanyahoana urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah untuk urang mah teu daya teu bae teu boga naon asana puyeng teh lagi ilmu sia mah puyeng bae perhatikeun
urang bodoh ka Allah kuari dibere teu ilmu bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik lu kos kitu mah umum tamah kuari kieu aing mere ilmu kasia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun kasia beuki luhur tadi maka karake aing mere ilmu kasia guys kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahoeun dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun kasia tah eta kudu pake ilmu tah eta ilmu nu eta kitu nu kahiji nu kada enang di Allah tah eta mah lain di hayal kurasa kuari ku kos kitu doang mah tak gori kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran tapi wa bizuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu-ilmuna bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah geus urang teh leupas tina ilmu teu di aku ilmu eta teh danu Allah setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah moal aya tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang nu anta lamun aya kiai tama budak so amat sia nyaho alpiah ge panti aing kiai jauh ka Allah sia geus so amat pan sia nyaho juarnak tun nyaho mantek teh ngaji di saeu guruna ieu sia nyaho kali bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jangan jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha iya guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh ku siapan aing teh guru sia tidak bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing tah eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah iki mah bos kitu bae nu mantep kalau mun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat teh sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat mah masalah untuk siar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian alfiah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang mitah 5 juta kata Pak Kiai dagang ilmu siar dikardiokan di televisikan di selembaran dan lain sebagainya salah ente demi siar cak ahli toriko salah moal menang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara diri dan Allah tuh banyak berbagai tingkatan nah kuari marasa ya Allah tem melalui ilmu tikelekep di ilmu Allah ya aing benta dibentakeun ku Allah nyahoeun aing beureum dibereumkeun ku Allah nyahoeun aing udang diudangkeun ku berarti Allah nyahoeun aduh aing teh tikelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut urang silem di laut kaharep ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang tikelekep dina ilmu Allah kaharep ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah tikelekep dina ilmu Allah ambalaya kene teh nu geus kitu loba kene ya Allah eta ge geus asa sih ulah nganggap ambalaya ulah ieu mah keur carita nu ka Allah loba teh nu kitu mah numanteknya nama bagi sieun bae ka Allah titang ridit ngebiri giting kita asup ka golkat sakumaha dikaseun sieun ka Allah sieun nu geus kitu diajak ka pendopo bagi embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang embung ka pendopo tapi berkat mah tetep kiriman
Iblon nama jelema. Nah, ieu beki apik beki sieun. Kunaon eta rasa dikajahokeun ka Allah beusi salah ambalaya. Tapi ketika nyana leupas teu di aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah tata dina ge aya diayakeun ku Allah engke ge berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu ka situ teu boga rasa dirina aya nu mantap keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah. Nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teu salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna diampura ku Gusti Allah sebab keur majzub ku Allah ditarik rasana karena ngaranna teh engke ceh bebak kok cager.